untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraih. Dulur-dulur, kuring keur mikir ya. Urang kan mindung ulin bareng, nongkrong bareng, tapi pernah teu mikir masa depan orang rek kumaha. Alah masa depan, lu mah ngalir wae tan, teu kudu rungsin dipikirkeun. Orang masih 17 tahun, nilakene waktuna. Justru sabab orang geus 17 tahun ra, waktu teh gancang pisan gampangna. Nya, coba bayangkan 1 tahun deui urang geus 18 tahun. Teu lila eta teh. Tah eta, coba bayangkan wae. Lamun ti ayeuna urang teu nyiapkeun nanaon, hirup urang 1 tahun deui bakal siga kumaha. Bener oge sih, kuring kan pernah kepikiran. Ya, artinya mah emang kudu kerja keras ya. Beh, teu keteteran. Muhun urang kudu mimiti geus lengkah di ayeuna. Satuju, impian teh tong ukur jadi omongan, kudu diubah ampe jadi kenyataan. Bener pisan, mumpung masih nora, ayo kita manfaatkan waktu sehari-hadina. Pan teu usah kabeh jalma kudu buru-burunya. Kadang hirup mah dinikmati wae, masa depan bisa dipikirkan kenduri. Kuring satuju. Kadang zaman nu mikirkeun masa depan malah stres sorangan. Sanes hartosna teh kudu stres bil. Bedakeun atuh antara nyiapkeun jeung kaleuwih. Bener, lamun urang sada wae bisa-bisa hiji tahun deui urang pensiun. Aranjeun dayan pan, tanpa babaturan geus maju, sementara aranjeun masih jalan tempat. Nya sih, tapi saha nyaho bisi aya jalma sorangan. Jalan eta ya lamun orang ngantara, lamun ngukur cicing nyamual kapanggih. Lagian urang pan bisa nyiapkan bari tetap ngerasakan hirup, teu kudu kaku kok. Tepat, tak kudu buru-buru jadi gede, tapi lah pangan pikiranna teh penting pisan. Ya oge nya, jadi tong males wae gitu. Nya tuh kuring coba mikiran naon nu hayang haharep. Oke atuh, lamun kitu kuring oge, tapi tong ya hirup kudu tetap pas.